Dikawin hidup di kandung dugika ku brakadunya dimong-mong di ayun ambing tekendat di jaring di api. Ayeuna mangsa tumiba hidup mikawasa murba dikersakeun ku pangeran nyaring hirup ku Bapa anu ngayuga tekendak ngapi ngejaring siang kalayan mugia lengkah abdi kumalandang di dunia aya dina panangtungan Allah Subhanahu wa ta'ala salamet dunia akhirat. Dikawin hidup di kandung dugika ku brakadunya dimong-mong di ayun ambing tekendat di jaring di api. Ayeuna mangsa tumiba hidup mikawasa murba dikersakeun ku pangeran nyaring hirup ku gerak
rasumujud nedak pangkiat marante